Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daramang ece. Alhamdulillah. Abah damang abah. Eta aki-aki molohok we digigir eta. Hapunten pamingatosan lami aji jate mah diarahkeun ku BPJS, ku JPS. Aprak-aprakan ke lampu yang segala hek aya longsor dihan jelana Gusti meni ajlug-ajlugan. Tapi alhamdulillah dengan ibu bapak setia ngantosan abi di tempat komo dipayeun aya Syahrini teu digigir aya di kita Willy. Di tukang aya Empok Nuri. Tahiyatul Islam, mudah-mudahan yang hadir di pengajian bukan hanya sekedar salam penghormatan akan tetapi juga mendapatkan keselamatan. Barokah rizkina, panjang umurna, nu ngalamun wae sing tarik amina. Encan disebutkeun, emang buru-buru. Ada barokah hutang sing lalunas hutangna. Ada pangkencengna panggedina hutangna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau amrin tibalin la yubda'u fihi alhamdulillah fahuwa aqta fahuwa abtar. Segala perkara yang tidak diawali dengan membaca alhamdulillah maka ia terputus daripada rahmatnya Allah. Kita nggak mau acara pada pagi ini terputus daripada rahmatnya Allah. Yuk kita ucap alhamdulillahirabbil. Majlis pun disebut majlis bangkai, disebut majlis berbau busuk. Jikalau di dalamnya tidak disebutkan nama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a sya'ni wa daraji atfataya jiratal alami ya uhai lal judi wal karomi ya uhai lal judi wal karomi duhai junjunan Rasul pilihan ageng harepan naik kapangkatan amin abdi sadaya ngarep ti junjunan di akhir zaman di syafaatan di akhir zaman di syafaatan bareng-bareng yo ya Rasulullah salamun ya rafi'a syani wa daraji atfataya jiratal alami ya uhailal judi wal karomi ya uhailal judi wal karomi wa ba'da tahiyya qala ta'ala fi ayatihil karimah melohok wae a'udzu billahi minasyaitonir rajim menilelus ngepingkeun pangausan walaupun gak paham dapat pahala amin tambah dari pahalana ece aya nu ngaos teh diwaler ku kalimat thayyibah Allah betul Bu. Aya nu shalawat diwalerna sallallahu alaihi. Pami aya nu ngaos diwaler Allah nu shalawat diwaler sallallahu alaihi. Pami aya sinden di Karawang nembang karak dijawab tobat. Aya piraku aya sinden nembang dijawab alo. Kamu lamun sinden geus nyanyi ece eueuh mending kagorowok. Ngahiliwir. Angin bijil dina tunggir cek si abah teh tobat kunaon tobat mah eta mah hitut
Ayo ame semangatnya, ame kompak mak, ku abe di komandoan ya. Pandangan abe ngepel eren, can ngepel teruskan. Satuju? Cobian heula. Allah, yuk. Stok panjang teuing. Kalau nya aki-aki bisa ngapeun. Wa may yu'azim ngepel. Fa innaha min taqwal qulub. Terus can ngepel. Nyanggeus atuh ngapa. Hei mun dimaksakeun. Teraskeun geus teraskeun. Teraskeun. Oke. Sadaqallahul azim. Ijal hadza jamana ya Rab jaman marhuma. Amin. Engger ngadoa dijawab Allah. Wa tafarruqa min ba'dihi tafarruqan maksuma. Amin ya rabbal. Dadah hapunten sate acana ka para kiai, alim ulama, asatid dan ustazah. Para pimpinan majelis taklim yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu tapi tidak mengurangi rasa hormat. Mudah-mudahan guru-guru orang sadana dipasihan kesehatan. Amin. Wabil khusus segenap panitia Masjid Jami Nurul Jannah. Nu ti kamari geus riweuh sagarupa diayakeun tingali panitia mah pake nyewa ten, nyewa pang, mencit dom, mencit sap, mencit anu gen nu udah dipencit geuningan ya. Daru masa orang mah loba dosa abah keur ngaji oge sok loba hulang mikiran komo nu gendut sok loba urang keur ngaji sok loba hilap hitut melekbak segana itu ya. Yang mudah-mudahan segala jerih payahna dibalas ke Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tahilap ka para aparatur pemerintah, aya kuna aya mak. Anu mana? Mana buku ada ningali buku anu sakitu gelisna sakitu kituna. Doakeun atuh enak jadi ku besok mah jadi camat, amin. Camat jadi bupati, kagok buku lah tong jadi bupati hungkul kan jadi presiden. Oh buku jadi presiden, ajijah jadi menteri desa tertinggal. Orang ketinggalan wae meureun. Teu hilap ka para sesepuh-sesepuhna, karuhun-karuhunna jeung dedemit-dedemitna. Aya jurig miluan ngaji meureun teh. Alhamdulillah pendak kece, ieu ajijah teh ieu, geulis henteu. Nyepir aku kasep mah. Hakul muslim alal muslim, hak sesama muslim kata Nabi idza da'aka fa'ajibhu. Lamun anjeun diondang kudu datang. Ini panitia ngondang semua kayak ini tepat dengerin pengajian, datang mak daripada imah liur. Lurus Bu. Perlu bapak-bapak ketahui ibu-ibu teh loba beulieun jeung bayareun. Lurus henteu? Kamu ibu-ibu mah tukangan ngaji. Eta mah kenceng teh nganjuk. Mata kaji oge puguh keur neangan doa. Beraku keur ngaji neangan duit mah eti. Da ustazah ge sok butuh dukungan atuh mah teh sopan teh duit. Matak mampang mempeng mak datang ke pengajian ya jadi ajang tali silaturahmi. Abi pendak sareng bapak ibu di dieu. Bu, urang teh kudu rajin silaturahmi meh panjang umur loba dulur. Pikir lagi ngan duit ujung duit. Ajijah mah kumaha teu mikiran duit emang kunaon kitu isuk kan gerenyak datang ka imah saha emok. Ieu emok aya ka dieu aya euceuk. Poe Senen emok, poe Salasa emok, poe Nende Bu. Rebo jeung Kemis. Ieu sigana korban bang emok ieu mah ieu. Meni setia teh saya berjanji. Iya. Ibu-ibu anu sok emok mah kudu dicek. Cekelan ngana bawa ke pengajian. Mama galak yang dicekek. Ke batur pae. Alhamdulillah dalam rangka ihtifal Maulid baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah jadi tradisi dan budaya di negara kita Republik Indonesia.
jauh-jauh di Karawang kadi di sia-sia. Mun datang bulan Rajab sok rajin ngayakeun Rajaban, datang bulan Mulud ngayakeun Mulud. Kiai kondang dan kandang diondang di Jakarta, aya Jainuddin MJ datang ti Cimuncang Jainuddin men. Encret dia tadi hareup. Ditaros Kanjeng Nabi teh ku para sahabat, ya Rasulullah, naha atuh setiap dinten Senin teh anjeun puasa. Naon cek Nabi? Dzaka yauma wulidtu wa dzaka yauma yamutu wa dzaka yauma unzila alayya. Hari Senin aku dilahirkan, hari Senin pula kelak nanti aku dibangkitkan, pun hari Senin turun wahyu ti Gusti Allah Subhanahu. Kanjeng Nabi bingah karena hari lahirna dipake syukuran. Naon syukurna? Ibadah ka Gusti Allah puasa. Orang ge sami aya rasa kabingah lahirna Kanjeng Nabi dipake ibadah. Naon ibadahna ngupingkeun pangaosan. Mudah-mudahan yang hari ini kita lakukan dapat ridho ti Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Gusti urang sarerea Kanjeng Nabi anu mulya Muhammad jenengan nana Arab Quraisy bangsana ramana Gusti Abdullah ibuna Siti Aminah dibabarkeuna di Makkah wengi Senin tahun. Nah, lamun aya ngaku nabi lain ti Arab, komo ayeuna entong dipercaya. Kamari aya ngaku nabi ti India, ngaranna Mirza Gulam Ahmad. Anyar dia ayeuna amah aya tuh di perbatasan Indramayu Cirebon, agama anyar, ngaranna teh agama Jasun. Saha nabina? Nabi Tukimin. Aya mun teu ngeunaheun shalawatan teh Allahumma sholli ala Tukimin. Dari kecil tak sedikit pun celak dan hina keluar dari jiwanya. Sopan dalam berkata, santun dalam bertutur, mengasihi yang kecil, menyayangi yang lemah. Itulah dia Muhammad. Nabi Muhammad, Nabi akhirul zaman, rahmat bagi umat di seluruh alam. Nabi Muhammad bagai purnama di tengah malam. Nabi Muhammad bagai pelita cahayanya di atas. Wahai kaum muslimin muslimat, sampaikan insya. Watak di awal mukadimah di awas tina hiji ayat. Wa may yu'azim kapaksa. Wa may yu'azim sing saha jalmi nu ngagungkeun syiar-syiar agama Allah Subhanahu, maka ia datangnya dari ketakwaan hati. Alhamdulillah, syiar nu paling agung tina agama Allah nyaeta lahir baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Lahirna Kanjeng Nabi, lahir pula seluruh kebaikan di alam dunia. Leres ece Muhammadun basyarun lakal basyari bal huwa kal yakuti bainal hijari. Kanjeng Nabi manusia sami urang ge manusia. Manusia nyontoh manusia tiasa. Lamun manusia nyontoh malaikat teu bisa. Malaikat mah tersep kana duit. Nah, aya manusia mah parebut kana duit. Leres Bu? Kanjeng Nabi manusia nyiduh sarua urang ge nyiduh. Ngan beda ciduh Kanjeng Nabi jeung ciduh urang. Ada ciduh Kanjeng Nabi mah jadi obat. Nah coba ciduhna ibu kubu. Lain jadi obat bisa melepuh sih kana teh. Jadi pengen nyontoh apapun ada pada diri Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nyuruh isina masak, banyakin kuahna, bagikeun ka tetangga. Nah beda jeung urang. Boro-boro daek berbagi ka tetangga. Tetangga boga kanikmatan saeutik ge ripuh na udubillah. Tetangga meuli hordeng anyar, urang bengek saminggu. Karak meuli hordeng hungkul euceu, kamu teh meuli mobil anyar paeh sigana teh. Sok kepo urusan batur si eta mah osok ngatur, lamun ngomong nangalantur bebeja jaba sok guyu. Atau
Sop urang mun ngeunah si eta jiga nu ulah, lamun urang barang beli si eta jiga nu nyeri. Antep ke nu kitu mah meureun geus adatna. Keun bae lamun gering oge pae. Nauzubillahi min. Sugan we tetangga beli mobil anyar urang bisa nginjem mobilna. Leres Bu? Di masa ruana nu boga mobil anyar. Boro-boro nginjemkeun tetangga lewat hungkul cangge nginjem tutupan pintu imahna. Guableg pas dibuka koret. Ayeuna kitu aya. Mana? Jangan sibuk ku harta benda, Bu. Semua lagi bakal mati. Orang kaya mati, orang miskin. Raja-raja, rakyat biasa. Maoda, Maeti, Jijah, aya keneh. Mati. Atau arek mati heula abi panderi kajeun. Arek abi panderi mati heula sarua keneh. Yang penting kita berdoa meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Ayeuna soten atuh ece bergelimang harta, sawahna puluhan hektar, duitna puluhan miliar. Tapi ketika maut datang, kita cuma bisa jadi sebujur bangkai. Koprok-koprok atuh mah eti ente nyawer oge. Meni molohok wae. Eta neng disawer. Mi haji ikhlas ya wena ikhlas. Abdi mah era disawer tara biasa. Antara biasa sakieu. Ini saya sisihkan untuk pembangunan pondok pesantren Sirojul Qorim. Mudah-mudahan manfaat. Amin. Geus teu nempukeun ka dieu nya bisi dicokot ku tukang sound system. Ibu Aji Jama orang Karawang. Teu aci orang Karawang teu bisa nembang. Jadi ngaos nage sambil nembang, wios. Bilih aya nu fanatik be diharamkeun. Lamun seni diharamkeun, lagu diharamkeun, ngeunaheun moal. Moal. Boro-boro muka bakso. Muka bakso. Musabako. Abah ngaimaman we bah di masjid bah tong dilaguan da diharamkeun teh moal ngeunaheun ieu cobian we. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Cek makmumnya amin. Dengan seni hidup lebih indah, dengan iman hidup lebih terarah. Cok digacok kali gacok cocok. Yang penting isi lagunya tidak dampak lupa kepada Allah Subhanahu. Seperti yang dikhawatirkan oleh Imam Nawawi dalam kitab Sulam. Urang mah kieu we ngaosna ece neng hoyong nyanyi hayu hoyong seuri entong ditahan. Kenahan seuri gogondokeun sagede helm. Tuh kamari aya Kang Dedi Mulyadi bah ka Karawang. Mawa si Sule, mawa si Tukul teu deikeun seuri mak ngagayot di handapeun biwirna. Nahan seuri neng ngagayot di handapeun biwir dibawa ke UGD dibelek keluar seurina. Wah, hidup tanpa seni hampa rasanya. Betul Bu? Di Mekah, di Madinahnya mah haji ngaimaman teh palaranjang. Yasin, Waqiah, Tabarok, enggak berasa pegel karena pakai seni. Gusti pindah ka Cimuncang. Subuh-subuh aki-aki arwah huntuan nuzoli pada subiro kata ini ya. Akbar. Yang buru-buru Yasin Tabarok jang tabat beres-beres. Tabat tiada bilang abi watabat yada. Bilang abi watabat yada. Bilang abi watabus aki-aki pikun pindah surat lain. A'tayna kal kautsar fasholli li rabbika wanharin. A'tayna kal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Dicolek ku incuna bah buruhong geus beurang. Innalillahi. Ngagolepak modar kabeh. Artinya apa? Hayu siapin anak-anak kita jadi generasi Islam di masa yang akan datang insya. Ibu hoyong nggak punya anak bisa ngaji pengen punya anak jadi kiai mas santren tuh. Nah jangan alergi ya masukin ke pengajian. Guru ngaji mah ikhlas ngajarkan huruf demi huruf Al-Quran. Mim patama te patah tamim domahmu matamu. Tiba heula aya teu di Pemda di Pemprov guru ngaji demo minta kenaikan gaji aya teu? Teu aya.
Saking ikhlasna guru ngaji mah, mentakan orang kudu nyaah ka guru ibu nyaah ka guru ngaji nyaah. Apal nyaah mere. Sebab punten Mak, zaman sekarang anak jauh dari agama, ya Allah, hati menjerit. Ya apal we lagu mah. Lagi musim anak alay Pak. Anak alay neng kalau udah ngomong mata lagi melotot, lidah lagi kelaluar. Loh gue bapak loh bapak gue lain. Manggil emak lagi nyokap, manggil bapak lagi bokap. Ayah nina keluar na dapur ini kecap. Jangan bager kalau ngikutin orang bule, lihat dulunya Kasep. Orang bule mah pantes kulit lagi bodas bule. Tato nage danta mak naga harimau gusti orang dia kulit hidung tato orang kadut yang buuk di bereman kos kuah bakso pakai anting mending emas mah hadiah ciki asup we ke Alpa sendal dibuka asup ke Alpa sendal dibuka pulang dari Alpa kena AC nepi ka ieu mah dekerok asup angin ya Allah bu ibu tadi abi kan ngalangkungan nu longsor tanya makan seueur kebon tah, kebon jati tah kebon naon mah cek bete naon si usrek-usrekan si Sarkim nya si Odah ka bobogohan. Darling anu modar teh eling-eling. Bobogohan ge nyeklan gitar mah eta teh. Bobogohan mah nyeklan gitar nya ce. Pira bobogohan nyeklan genjring. Arek nyanyi Magadir meureunna teh. Nyanyi si Sarkim lagi teh neng. Demi cintaku padamu, ke gunung pun ikut denganmu walaupun harus ku seberang laut dan bara gombal. Mama mau lohok we lagu naon cenah tuh. Diterusin nama si Sarkim tah bulan madu di awan biru tiada yang mengganggu dijawab ku si Odah bubuy. Oh gini enggak bubuy bulan. Ternyata udah nggak tahan senggol-senggolan. Makanya udah nggak aneh Bu, zaman sekarang nikah nembe 2 bulan geus keureun udah 8. Nauzubillahimin. Saya titip Al-Ummu Madrasatul Ula, ibu pendidik yang utama, suami usaha, suami dagang, emak gelarkeun sajadah, gek diuk da cangkeul. Minta ka Gusti Allah Robbana hablana mah atina we jeung atina atuh geus kolot mah eueuh ampla yang meni atina wae Robbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Minta doa biar punya anak yang soleh dan soleha, amin. Ajijah mama teu bisa pakai bahasa Arab, nya terserah. Ibu mau pakai bahasa Inggris, mau pakai bahasa Jawa, boleh Bu. Abi kamari ngawas buka Pekalongan. Orang ngadoa pakai bahasa Jawa, boleh. Ya Allah, ajak yaki ya Allah. Orang gelem, orang weru. Doa boleh pakai bahasa apapun, sing penting yakin mintane ka Gusti Allah Subhanahu. Beres salat, salakina datang, cium tangan bulak-balik. Osok kece. Kencong tara. Bah coba di belakang saya mau nanya bah. Pamitas Jumatan si ibu cium tangan tuh. Pamitas Jumatan si ibu cium tangan tuh. Sok si emak teh kumarek cium tangan aja jah. Bapak nage henteu Jumatan. Orang mah sebel teh boga salaki teh lah. Tita ka masjid alasan ngan asam urat we asam urat. Anehnya asam urat teh pas bedug hungkul. Coba lamun disamper ku babaturanana titah nguseup ngadu hayam main japati Gusti meni lumpat enu gitu aya salakina si Ece sigana teh sami cek si bapak ge lah ajija urang ge ripuh boga pamajikan teh emang kenapa Pak lah baheula mah can kawin kuat nahan hitu 3 jam sekarang mah udah rumah tangga boro-boro nahan hitut salaki nonton TV pamajikan lewat berat aya kenal pot lewat dandan Bu buat jadi suami ece seep bedakna pakai kapur barus halis tebelin neng pakai sifat Mekah jedat jedut ieu mah aya halis dikerok tapi keun kalenang pakai sedo murah keluar imah breg hujan atuh ngaleh-leh eng persis kelong wewe
Lah ajija mama teu kudu dandan mah kajon salah kita balik-balik yang penting mah ngiriman. Allahu Akbar. Kajon salah kieu mah hideung oge yang penting mah loba. Astagfirullahaladzim. Ke pasar nggak apa-apa nggak bawa suami yang penting bawa. Jadi suami mah teu penting-penting amat yang penting mah loba kon. Aki-aki di lawang pantong ngap-ngapan. Bu kalau pakai iman enak bu. Suami datang bawa duit nggak bawa duit alhamdulillah. Aya sesana papa urang tabungkeun teu aya wios engke aya rezeki ti Gusti Allah tuh pakai iman. Teu pakai iman mah boro-boro. Salaki datang teu mawa duit bibir handa pakenca. Bibir luhur kakatuhu. Menyon we kosu setru. Senyum sama suami kalau punya duitnya Pak. Boga duit mah mending ngalendet. Papa. Mau emam dulu apa bobok dulu? Sarua wae salakin lagi ogoan boga duit mah. Emang mam cama apa Ci? Encama cemur etol. Jeung semur jengkol meureun. Gitu biar mesra sama suami insya. Tilkal ayyamin nudawiluha bainan nas. Kehidupan alam dunia ku Gusti Allah diputer we. Ayeuna panen buah isukan paceklik, leres Bu? Ayeuna sehat jumawa buah isukan nyeri huntu, betul enggak? Toh di alam dunia cuma dua kuncina lamun teu syukur kudu sabar rezekine akeh salaki bager ucap alhamdulillah rezekine seret salaki teu balik-balik ucap inna a'toina kal kausar teh ini dilahi aya salaki teh keur ngojek keneh geus dilahi. Ya Allah, bukankah Allah kasih bekal dalam Al-Qur'an? Ibu gaduh Al-Qur'an gaduh? Asok dibuka, bukaan weh, hungkul, dibaca nama Tara. Aripo aja arek maca Quran unggal poe. Emang kunaon sih? Teka tinggalin aya film si Sena. Geuningan nyaho, nyasoru aja jage lalajo. Walaupun sedikit yang penting dawam baca Al-Qur'an. Kata Nabi nawiru buyutakum bisolati wa qiraatil Quran. Terangi rumah aranjeun. Lain ku lampu nu hargana jutaan rupiah. Tetapi terangi rumah kalian dengan solat dan membaca Al-Qur'an. Walau anna ahlal Qur'an amanu. Menikos dirijen we kikieuan ye. Amanu wattaqaula fatahna alaihim barakat. Seandainya penduduk negeri itu beriman dan bertakwa ka Gusti Allah Subhanahu la fatahna alaihim barakat, bakal dibukakan pintu-pintu berkah dari atas langit. Alhamdulillah. Matak nitip di mana beres muludan, bedugna ditakol, azan dikumandangkeun buru-buru. Nuker tandur eureun tandurna. Nuker macul eureun heula maculna. Nuker ngarit di kebon tunda heula aritna yu urang salat dina waktuna insya imtisalul awamirillah wajtinabun nawahi. Lakuin perintah Allah, jauhin hindarin larangan ti Gusti Allah Subhanahu. Matak punten tepan sing rapi tong ngaji ubrang abring salat tara. Os di Karawang aya tuh Abah ajujang makan namun salat kudu wudu nya emang heueuh mak. Mak kata dokter kena komplikasi, lamun kena cai mah pae. Ho aya namina tayamum, tayamum pakai naon nengnya pakai debu. Aya tayamum pakai kekemu henteu, heuh kekemu asupkeun jeung pasir sakalian tah. Tapi kan mak kalau abis buang air mak kudu bebersih, pakai cai mah pae, istinja namina. Pakai naon nengnya pakai batu. Batu mah geus eueuh aja di kota mah atuh pakai bata. Bata ge geus napel di imah batur. Aya naon sih eta di dapur emak? Aya kulit kadu. Nah, ayo pakai kulit duren ledes-ledes. Gak mampu berdiri, duduk. Duduk kita bisa ajija. Emang kunaon sih? Aya bisul di bujur emak. Henteu bisa diuk, henteu bisa. Nyanggeus atuh mah ngagoler. Ngagoler kita bisa. Emang kenapa sih? Aya cenang di kelek emak. Henteu bisa ngagoler, henteu. Ya udah, pakai isyarat matanya ku emak dikicep, kicep. Ih, emak kami jeung ibu kubu geus operasi katarak.
Diperban mata emak dua-duana. Ente bisa kicep, henteu. Ya udah ingat rukun salat ku emak tadi hate emak. Emak boga penyakit jantung dedegan wae. Nya geus loba ting alasan mah orang panggil lebe we asupkeun ka jero kubur. Ya Allah, ibu pengen ngambil mangga susah di atas pohon. Mesti pakai alat Bu, apa namanya? Gantar, galah, taraje itu bahasa Arab namanya al-wasil. Jadi pengen hajatnya dikabul, urusannya dibunahin, banyakin tawasul, utamanya sholawat ke Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi sallallahu wasallam. Shollu alaihi molohok wae. Sallallahu wasallam ala Taha. Salatullahi wassalamu ala Yasin ala Rasulillah. Orang pakai salawat burdah, boleh Bu? Di mana nanti ada hari tidak ada tempat berteduh. Ulama mengatakan namanya padang masyar, padang pasir cenah. Di padang masa teh cenah ece mataharina aya 7 tepat di atas ubun-ubun. Ayeuna urang di Majalengka mataharina aya hiji jauh jutaan mil ngelekeb hareudang leres henteu. Lamun ting di padang masyar mah odah mataharina ana 7 tepat di atas ubun-ubun atuh paburisak minta tulung datang ke Nabi Adam. Nabi Adam tolongan atuh, ieu orang mana sih? Orang Cimuncang. Noncek Nabi Adam teh napsi-napsi, sorangan-sorangan. Urang ge boga dosa. Apa dosanya Nabi Adam? 1, makan buah kuldi. Lah Nabi Adam dosanya 1, masuk surga rasanya malu. Komo ting orang dieu dosanya pengen masuk surga rasanya mustahil, betul Bu? Tapi sejauh ada rasa cinta dan rindu ke Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Adam nolak, Nabi Musa nolak, cuma ada 1 orang berdiri tegak. Ummati yaqulu halana yaumal qiyamati. Ummati yaquluha syafa'atan ana laha umatku mudah-mudahan orang singka aku jadi umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi man ahya sunnati kata Nabi sing saha jalmi ngahirupkeun sunah-sunah kaula faqad ahabbani maka ia terbukti mencintaiku wa man ahabbani kana ma'i fil jannah sing saha cinta ka Kanjeng Nabi kelak bersama Kanjeng Nabi bersamanya di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala amin ya robbal mentak hirupkeun sunahna saalit we kumaha carana contoh gek diuk candak caina buka tutupna baca bismillahirrohmanirrohim minum selesai alhamdulillah 3 kali mak bismillah alhamdulillah hoyong deui nya bismillah alhamdulillah ngan panitia ieu mah teu karasa gula-gulana acan ieu mah nya. Jauh jeung alpa meureun nya. Wioslah idza syaraba ahadukum la yatanafasu fil ina. Kalau makan minuman yang panas entong ditiupnya mak. Ya lumayan teh tawar panas ente ditiup. Coba abah pagi-pagi mau berangkat ngojek minum kopi. Ibu siang-siang nyeblak. Singkong goreng besingkong goreng can ge ditiup neng asup ka jero bibirna. Ikutin sunnah Nabi walaupun sedikit insya. Bangun tidur alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur asup ka kamar mandi kaki kiri duluan Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khobaisi arek makan Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina azaban hal yang kecil hal yang sepele anu sadidinten we heula atau mudah-mudahan eta sing janten bukti urang kenging syafaatul uzmah di yaumil qiyamah amin ya robbal idza mata ibnu Adam apabila anak Adam meninggal maut pupus paeh
In qata'a amalu, semua amalnya bakal terputus kecuali 3 perkara. Emang geus teu bisa salat, geus teu bisa puasa, komo ting berangkat haji umroh, tapi nu bakal nyaangan di alam kubur hiji ilmu nu manfaat. Mentakan di belah mana pengajian datang mak, kajen datang ka majelis taklim oge gusar, geser, neangan tiang. Cangkeng geus kapanasan, kaki udah kesemutan. Keun kata Nabi ge manin taqala liya ta'alamal ilma ghufirallahu lahu qabla an yahtu. Sing saha jalmi berpindah tempat mencari ilmu, ghufirallahu lahu qabla an yahtu, dihampura dosa-dosanya sebelum ia berpindah daripada tempat tersebut. Alhamdulillah. Ibu hoyong dihampura dosa hoyong? Hoyong. Ceurik tengah peuting kira-kira bisa? Bisa, lamun salaki ente balik-balik. Tapi di pengajian gak ada yang nangis, susurian, hahaha, nyeberkat asup kabeh di kajero tasna tuh. Diampunin dosanya, alhamdulillah. Kan mindeng ibu-ibu majelis taklim nyalain sound system pamirutinan tuh. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala ali. Ibu-ibu sekalian, dinten ieu pangaosan, janganlah kita lupakan, sebab itu kewajiban. Eta jangan kita lupakan, sebab itu kewajiban. Dijawab kudu teu ngaji, ibu-ibu urang moal ngaji. Sebab urang lagi nyuciin kolor salaki, saperti ngompol 2 kali. Masya Allah. Yang kedua nu bakal nyaangan di alam kubur sodakoh jariyah, manja bil hasanati falahu asyru amsalihha. Sing saha jami ngaluarkeun hiji kahadean kata Allah bukan berkurang tapi ditambahan 10 kali lipat. Hitung babarengan. 10 dicokot hiji 18 kan ditambahan 10 tuh. Beda matematika orang jeung matematika Allah mah. Matematika Allah mah tambahan. Hari matematika orang mah ngurangan. Mentakan loba jelema anu koret mereket jahe merege hese. Hitung sasarangannya. Ibu ngaluarkeun hiji bukan berkurang ditambah 10 kali lip. Hitung sasarangan. 10 dicokot hiji 18. 10 dicokot 2 20 dalaman kan ditambahan 10 tuh. Ayo balikan dia main ngartos ya nyekelan mikna ayo 10 cokot hiji 18 10 dicokot 2 28 10 dicokot 3 30 7 10 dicokot 4 40 genep 10 dicokot 5 55 ayo meuli cangkeul ieu 10 dicokot genep 4 10 dicokot 7 70 10 dicokot 8 82 10 dicokot 8 80 hiji 10 dicokot 10 100 tuh janji Allah dina Al-Qur'an. Ayeuna emak sedekah jariyah 1000 2000 isukan diganti 1 juta 2 juta. Amin ya robbal. Ajijah mama teboga harta. Bu sedekah bukan harta doang. Ngejaga lisan meh teu nyerikeun dulur sodakoh. Menjaga perasaan orang lain agar tidak tersinggung oleh sikap kita sodakoh. Jingkirkeun duri di tengah jalan bisi kacucuk ku tetangga sodakoh. Seuri we di halapeun salaki sakali asup surga. Amin. 2 kali seuri 2 kali asup surga. Jadi emah hayang ka surga susurian we unggal poe. Oh error cenah. Yang ketiga yang bakal nyaangan di alam kubur doa tinu janten murang kalih anu soleh tur solehat. Makat nitip ayoh sina ismahu idzaulid kasih nama anak yang ada artinya ece tongkos di Karawang mak mentang-mentang seueur pabrik bah tuturut munding kos orang Cina. Siapa nama anaknya? Linglung. Budak teh lieur we. Ayeuna pake calana isukana henteu. Ajijah orang mah orang kota atau meh gaul. Emang siapa nama anaknya? Hernia. Nya hernia cek orang kota mah, cek orang lembur mah burut. Tebelot teh gubal gabel we cacingeun. Tapi jangan so eksklusif ya. Ajijah orang mah kudu Arab, manggil lagi akhi ukhti. Emang siapa nama anaknya? Ijroil. Hasya. Ijroil bapakna keur gering ngap-ngapan. Pa Ijroil datang. Golek pak modar.
Ini anak kenapa susah dibilangi? Ini anak kenapa penyakitan baik? Karena nama adalah sebuah doa. Yang kedua fal yuhsin adabahu, berikan didikan yang baik, lebetkeun ka pangaosan, lebetkeun ka pengajian insya. Tong sieun mak, kalau di Kerawang anu protes mi, ajuja emang anak orang asup ka pasantren keluar jadi naon sih? Jadi jelema. Yang pelaku keluar pengajian, keluar jadi bebegi. Ibu nanem padi rumput ikut, betul Bu? Nanem rumput padi belum tentu ngikut, leres teu? Tanamkan ilmu agama, dunia bakal nuturkeun insya. Tahadus bini mah kapungkur ajijah ngawas di Al Azhar di Mesir, tuh di Karawang sawah ngagebiar, anu saha coba. Nya emang heueuh nu batur. Tong sieun nya mah, ini mah anak hayang masantren ulahun ku bapana. Pak ujang hoyong masantren nya Pak, ulah. Cek urang ulah. Emang kunon sih Pak? Lah, balik masantren paling proyekna proyek tahlil. Proyek tahlil. Kamu lamun malam Jumat aya manuk cungcuing. Materang teh manuk cungcuing. RT sibuk nelpon lebe. Siap lebe. Aya naon teh? Aya cungcuing lebe. Isukan anu paeh lebe. Lumayan 7 poe tahlil. Naon cek lebe teh bener teh beas urang ge geus hee puguhan yeuh. Mak subuh-subuh aya pisan ngumumkeun di masjid. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Naon cek amil teh, cek lebe teh bener pisan teh bakana RT. Si horeng saha nu maot? Mitohana si lebe pisan. Ya Allah, anak soleh mah wis pasti pinter, tapi anak pinter cang teu soleh. Leres Bu? Anak soleh mah emak tedamang, abah gering, ngabring dibawa ka dokter. Eta budak soleh. Tapi nu kumaha budak pinter, emak kena batuk pilek hungkul, buru-buru sawah kebon dijual. Eta mah harta warisan. Betul apa betul? Coba saya mau nanya nih ya. Ibu, bapak sebagai orang tua bisa beliin sawah buat anak, beliin kebun buat anak. Anak bisa mau melikeun sawah jaker kolot. Moal. Boro-boro melikeun sawah ajija. Anterkeun we 3 karung bea sabulan sakali ka imah kolot. Pernah henteu? Loba teuing 3 karung mah. Atuh kue kapan dianterinnya? Lebaran. Setahun sekali mudik dari Jakarta. Likum, salam. Emak neng boga kue jaker emak. Kue naon eta neng? Kue ranginang jeung akar kalapa. Udah nenek-nenek enggak ada giginya. Dibere akar kalapa. Yang dikeuman 40 peuting karena kacatruk tak akar kalapa. Apa kata ibunya? Emang mana boga kue tujang kolot mah teu dibere ge teu daekeun menta. Leres Bu? Simpen di dapur. Eta budak mah ningali ka dapur, ningali pandaringan, ngajerit apa pandaringan. Mak, kunaon neng? Ieu beas mah loba. Nya bapak maneh ngadesel. Emang kunaon sih teu boga beas henteu? Nya bawa atuh 3 gantang mah tuh kolot. Orang mah nganterkeun sakeleuleut di Keranginang, mena mah ngarampog 3 gantang beas di imah kolot. Betul apa betul? Belum tentu dimakan. Sore anaknya datang lagi. Likum, salam. Mak neng boga kupat jeker emak. Non eta neng sayurna, sayur entog. Hebat maneh boga entog. Menang di mana sih ting? Menang di mana meureun? Pantesan bapak main dengan entog ti isuk nepi ka peuting eueuh. Punya bapana dipencit sih gitu. Belum tentu dimakan. Ibu kalau nggak percaya nanti buktiin nih. Abis sholat Idul Fitri, orang kan sok ngabring ke imah kolotnya aja. Minantu anak dibawa, mak datang lebaran. Tapi lebaran itu sok sedih wae. Kenapa ya Bu? Ya Allah, datang ke rumah orang tua. Liku, mak, lebaran. Loba dosa, mak. Anakna ceurik, indung bapana ceurik, minantu ceurik, incu karak 3 bulan dihandap jejeritan miluan ceurik. Katincak meureun eta mah. Dari jam 8 pagi Pak, beres-beres jam berapa neng? Jam 6 sore. Kenapa sih berhenti? Kecapean. Emang geus capek teh perih beuteung, mah neng perih beuteung hoyong emam aya naon sidakan eta kue nang ti maneh, kupat nang ti maneh, didahar ku maneh. Ya Allah, perjuangan orang tua luar biasa. Leres Bu. 9 bulan 10 hari mengandung ibu. Wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding. Kau mengandung lagi. 11 anak.
Sabulan 2 bulan mabok wae. Papa, mama hoyong nu hasem-hasem. Keheulanya mah, papa jangan heula ucing. Pa, mama hoyong ayun-ayunan atuh pa. Di mana mah? Tuh di luhureun tower. Nya kasetrum aja. Sebulan 2 bulan mabok baik. Mau melahirkan pilihan cuma 2. Kalau nggak hidup, mati. Selesai dilahirkan dicandaku bapana, di azanan, di komatan, langsung di papangku. Anak raja, anak raja, anak raja, anak raja. Gitu tukang cilok padahal bapak eta. Raja cilok meureun mak. Moal ini yang disebut anak tukang cilok. Moal sebat lagi anak raja leres. Endang katep, budak kasep, budak nama hideung. Oh kasep na ieu. Gak ada deh orang tua jelekin anak, betul gak Bu? Ada juga anak ngejelekin orang tua. Matak punten kata Nabi, celaka. Engkau yang masih punya orang tua tapi tidak bisa masuk surga lantaran tidak bisa bakti kanu janten indung jeung bapak.